rek dong di sisi walungan karena yang menghadap manehna di soledad pluk rag-rag kana cai hadena caina rada nguyeukeun pabadinya mah tapi keukeun bae aya mah ka sisi mah manehna teu bisa leueur sireum gogorowan Japati karunyawan, delebar, hibar, balik ngejal daun salapan. Sok diasobkeun daun teh kahareupkeun sireum, sireum tuluy muntang kana daun, daun japati dibawa ka darat, sok digalerkeun kana taneum. Sireum parangarungkeun naraka japati anu geus ngalepaskeun manehanana tina bahaya. Dina hiji mangsa japati teh cinten deui tina daan kai anu ngeudeur ka walungan tea. Sireum anu bawa di tulungan kumanehan oge kabeneran aya dina nakeun tangkal. Harita di kajauhan aya paninggalan nyampurkeun leumpangna kukutuyuban. Teu talang teh deui buru-buru sireum nyampeurkeun ka japati bari ngaharewas ka manehna. Paninggalan geus ngawengkang badirna. Teu lila japati buru-buru deleber hibar. Isukna japati teh papangi deui jeung sireum ceuk japati. Nuhun pisan saureup sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina malai. Jawab sireum. Ayeuna mah pasana kewajiban sarerea nulungan bantu murid menang cilaka eta wajib. Pokok ieu mah ayeuna kuring hirup keneh teh lantaran teu ditulungan ku sampean. Tah, kitu cenah lalapan sireum jeung japati anu akur jeung sinulungan teh. Abdi gadung si sindiran ieu kieu geura.